Ti dinten ka dinten, ti waktos ka waktos, mitra ngabandungan dongeng di Mang Jaya Official ieu di channel YouTube. Kalayan atas nami admin sareng kru ti Mang Jaya Official, Mang Jaya ngahaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang, karangan Kileksa dina bagian ke-63 urang lajengkeun. Mangga nyangakeun bae etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atur nuhun kanu parantos noe subscribe sareng locengna, nu parantos noe like-na, nu parantos sering komentar, nu sering ngabagikeun acara ieu. Mang Jaya ngaturkeun nuhun, mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Mangga para mitra nyangakeun bae etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang, karangan Kileksa dina bagian ke-63. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matu kumaha daramang sadayana. Hatur nuhun upami daramang para mitra. Urang parantos riung mungpulung deui. Anggap riung mungpulung we Mang Jaya mah para wargi da atuh ngaraos ieu papayun payun sareng para wargi kitu. Tepang deui dina kaayaan urang sehat, gumbira pisan para mitra deuh. Eta nu salamina ku urang di hartos nama disuhunkeun ditedak ka nu maha kawasa, sangkan urang salamina para mitra sadayana nedak ka nu maha kawasa yen urang hayang dipaparin kasehatan, sehat lahir sehat batin kitu. Mangga atuh para wargi namung kade ulah lepat nu disuhunkeun hoyong sehat lahir sehat batin nu deuketanana matak sigringeun kitu. Matak gering pikir gering awak nu di deukeutanana ulah bilang eta para wargi tabihkeun anu matak nimulkeun gering pikir jeung gering awak. Mangga satiasa para mitra mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang bagian ke-63 ieu dongeng karya Kileksa. Akhir bagian ke-62 urang sami-sami parantos ngabandungan. Di mana hari tabah jilun sareng ading sasarengan bade narosan. Malah nimulkeun silih poyok tungtungna para wargi, silih sedakeun silih pojokeun kitu. Mangga urang teraskeun kumaha terasna ieu dongeng. Beuki rame para wargi, nu kieu ge rame cenah dongeng teh. Teu kudu tarung gelut hut-het wae para mitra, talung palebut. Ieu ge parabut catur ge rame atuh. Mangga wilujeng ngabandungan carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa dina bagian ke-63. Lantaran katingalina getreng wae para wargi antawis Bahjilun jeung ading. Tungtungna mangkurip harita misah. Barang ngadenge katerangan mangkurip Bahjilun tuluy nyarita. Sumuhun mamang saduju pisan kitu mah. Da leres kadaya aturanana supados aman babakuna mah. Mangga atur ku mamang selaku pribumi, saheula nu bade ditaros langkung ti payun. Ngan ari saena mah kedah nu ti heula sumping kitu ta mamang. Cek Bahjilun dari pisan. Ngadenge caritaan Bahjilun kitu ading tuluy nyarita. Ngeteu naon kitu ge walah soklah geura bereskeun. Aku mamak sad mangkurip teh saheula nu bade dipariksana. Ading satuju kana maksud Bahjilun jeung ngahargaan kana saran ti mangkurip. Kieu bah kitu deui kajang ading. Da urang teh geus karolot, geus baroga luang jeung pangalaman. Jadi dina sagala rupa ge ulah gagabah kudu sing apik jeung tarapti ngarah hasilna teu nguciwakeun. Atuh saja batik kitu ari ngarumasakeun geus kolot mah dina tata cara nyarita kudu jiga kolot ulah kawas barudak. Laina kieu kuring teh jeung kulawarga sanyana mah kaget ku ayana sumping dua semah. Lantaran datangna bari mawa kariweuh ngadon paciweuh nguruskeun eueuh. Tapikeun bae da geus kaharti sarta dihampura pisan. Ayeuna mah urang bereskeun we. Ku cara satria masing-masing kudu boga sifat nu terbuka, nu jujur, nu beruk-berak jeung bebas.
Sabab lamun teu kitu moal beres, da geuning duana ge geus yakin pada hayang unggul. Ceuk Mang Kurip dari pisan. Nyaritana tegas jeung ngandung wibawa panon rarat reret kanu duaan. Muhun, kahados lajeng kumaha Mang? Bah Jilun unggut-unggutan. Hatena mimiti ngarasa tenang jeung boga kapercayaan ka kulawarga Mang Kurip. Peuting eta asa ngadadak bijil komara. Kuringnya ngiringan, mangawelah kumasaina tembal ading. Ieu jang ading kitu deh ka Bah Jilun. Supaya aman nu cacarita teh giliran. Nu teu ditaros mah ulah nyarios, nu teu ditanya ulah ngajawab, cicing heula ngadaguan giliran. Da ayeuna supaya adil, urang make patokan tina datangna. Tadi teh nu pangheulana sumping teh Bah Jilun, atuh nu bakal pangpayuna ditaros nya Abah pisan. Ceuk Mang Kurip bari neuteup ka Bah Jilun. Nu diteuteup marah mai bunga satujueun. Hehe, mangga Mang hatur nuhun ari kagungan emutan kitu mah. Mangga geura taros Abah tangtos bakal ngajawab sakumaha mistina lah. Kuring nuhunkeun bae padeuh ge sarua bakal ditanya. Ading kapaksa pasrah. Sok sanajan hatena rada paur bisi kapiheulaan babar ku Bah Jilun. Bisi nyinining kapangaruhan ku omongan nu pangbibita Bah Jilun. Anu memang moal bisa ditandingan ku ading. Ieu bah kulantaran Abah teh ayeuna mah tamu kuring. Jadi Abah teh kagungan kewajiban kanggo ngawaler kana naon-naon nu ditaroskeun ku kuring. Sumangga geura saurkeun hanaon pamaksadan Abah. Pangna keur sarurumpaheun sumping karorompo. Mangga ulah asa-asa supados gampil ka hartos. Terangkeun sajelasna. Cek Mang Kurip ngamimitian tumanya mariksa kasemah nu sakitu gindingna. Atuh bioon jeung nyinining meuni geus tatan-tatan rek ngabandungan jawabanana. Nuhun Mamang, Abah teh bunga ari ditampi. Abah teh asa gede harapan, lamun gasik ditampi engal dipariksa. Lantaran memang aya nu diseda atuh moal pati-pati hartina mah. Datang ka dieu lamun teu aya nu dimaksud. Hari maksudna teh kieu Amang, Abah teh geus lila aya cita-cita hayang boga pamajikan deui. Sabab teu geunah lah hirup sagala loba ge ari nu ngeulis mah. Asa teu aya nu dibelaan. Tak kulantaran kitu Abah teh ayeuna aya niat rek naratas jalan pikeun ngahonda cita-cita teh ya. Ceuk cohagna mah Abah teh rek kawin deui hayang boga pibatureun hirup nu sarua satiana. Nu bisa dipake silih pihapekeun diri. Nya akhirna sabada dipikir bulak-balik dibeuweung diutahkeun. Sarda asak ditimang-timang Abah teh boga pikir kadua leutik hayang hirup babarengan jeung tuang putra. Tak kitu nu jadi dasarna mah Mang Kurip. Mang Kurip jeung bioon unggut-unggutan. Nyinining jamedud baeud, ari ading deg-degan hatena jajantungna ratug tutunggulan. Tapi can nyarita lantaran inget kana janji jeung aturan ti Mang Kurip. Yen moal waka nyarita mun can dicana tanya. Kahartos mangga lajengkeun, ceuk Mang Kurip. Dupi salajengna kieu Mamang. Abah teh moal loba carita nu teu puguh bising mengpar tina niat nu saenyana. Moal loba teuing ngareka basa sabab lain ahlina, sok sieun jadi nyalahan. Ayeuna mah urang langsung kana pokok pangkalna. Urang tok moal kana pokona Abah teh pangna peuting-peuting datang ka dieu teh sejang ngajukeun panglamar ka nyinining. Ku Abah rek dipihukum keur pibatur ni hirup saduduk umur. Udah hangham jeung cang saya. Da moal dilalaworakeun ku Abah ge. Moal dimomorekeun. Ku Abah tangtu bakal dipikanya dianggap bebeulahan nyawa. Urang silih belaan jeung silih pihapekeun diri tak kitu Mamang. Mang Kurip ngahulang. Ngeluk tungkul bari mikiran omongan Bah Jilun, reuwas pacampur jeung bingung lantaran sarua beratna. Mun ditampa berat nampana, mun ditolak berat nolakna sabab geus katalian ku sobat. Jeung deui geus teu asa-asa ka Bah Jilun. Tapi mun kudu narima asa berat narimana bisi anakna teu daekeun, da geuning mugen bae. Kumaha? Ditampi atawa henteu Mamang? Oh macing percaya ka Abah. Da moal dilalaworakeun tangtu ku Abah bakal diperhatikeun sagala rupana. Atuh sajabat kitu lamun aya kahayangna geus tangtu bakal diusahakeun. Sangkan laksana sakabeh kamampuan Abah bakal diketerukeun. Tah sakitu kasanggupan Abah teh. Kumaha katampi? Cek Bah Jilun nyambung deui caritaanana. Lantaran pribumi kalah ka ngaharuleng. Saurang ge teu aya nu nyarita sedengkeun nyinining ngeluk tungkul hatena gegebegan.
Jantung naratug tutunggulan pipikiran jadi tagiwure teu puguh rasa. Ih keheula bah. Ari perkawis nampi jeung nampik mah urusan paneuri. Ari sabab kuring teh teu bisa gagawah dina narimana. Pon kitu deui dina nolakna, sabab nu dilamar ku abah teh pan lain kuring tapi pun anak. Jadi pikeun ngajawabna teh kudu dumasar kana jawaban ti pun anak. Tah kulantaran kitu mugia sing sabar ngantosan jawabanana. Cek Mang Kurip bangun bingung. Teu bisa mutuskeun harita tapi Bah Jilun. Harita teh rengse. Hapunten hayang rengse harita keneh ngarah puguh cekeleunana. Pokona mah hariwang bisi nyinining kacewat ku ading sabab yakin ading boga niat nu sarua jeung manehna. Atuh pok deui nyarita leuwih tegas jeung Daria. Kahartos mamang laras pisan ulah gagabah dina nyampina. Lantaran kudu luyu jeung kahayang tuang putra. Tapi sing percanten ari kana jenis nama geus beres abah teh. Lantaran geus kungsi janji pas ini pasang Subaya jeung si Nyai. Geus beres sagala rupana ngan kali ngaresmikeun jeung sepuhna wungkul. Bilih kirang percanten mamang we taroskeun ka jenisna ayeuna da aya. Ceuk Bah Jilun para mitra. Boga andelanda ceuk pikirna geus ditarima ku jenisna. Ngan kari bebeja ka kolotna tapi mata kaget pikeun nyinining. Nu ngadenge omongan kitu mending ngarenjag. Terus cengkat panon ngaburilah ka Bah Jilun. Kawas nu ambak jeung teu panuju pok ngomong bedasna keur. Naon abah? Na iraha janji pasini jeung kuring. Na iraha ngobrol jeung abah. Teu rumasa. Ulah sok aku-akuan kawas lain kolot we. Cenah nyinining bener-bener ambak. Lantaran manehna ke rumasa boro-boro kungsi janji pasini ditanya di jalan ge padu nemal. Har. Nah, make nyalios kitu geulis. Sing emut apan wengi kamari ngobrol jeung abah. Malah geus kedah sumpah rek satia piraku. Ari ayeuna lanca-linci luncat mulang. Ingkar tina tali gadang. Ulah kitu anaking bising kasiku. Lantaran janji teh nu teu dicumponan teh gede balaina teh. Ceuk Bah Jilun beuki wani. Lantaran geus ngarasa kagok asong tadina mah geus gede hati. Da disangka nyinining geus narima ka manehna. Henteu. Teu sieun kasihku kuring mah da teu rumasa janji pasini dina urusan kieu. Henteu teu rumasa moal narima kuring mah bapak. Komo peuting kamari mah da teu kungsi bijil ti imah. Tembal nyinining tegas. Puguh sarerea kaget nupang kagetna Bah Jilun. Malah jadi timbul sangkaan goreng buah-buah nyinining rek nipu ka manehna. Atawa rek ngaheureuikeun rek ngalejokeun harita ge beungeut Bah Jilun keun tanaling ambak asa dihina jeung diheureuikeun ku nyinining. Para mitra kaum dangu, ari Mang Kurip buru-buru nempas lantaran hariwang bisi katutuluyan para bucatur. Mangkani keur aya dina kaayaan penting, Bah Jilun keur meujeuhna panteng kahayangna mun gagal bisa jadi kasakit kasarerea. Ke ulah rusuh teuing kuring rek naros heula ka abah. Nahanya kungsi janji pasini pasang Subaya jeung anak kuring. Di mana? Iraha kumaha janjina? Asa teu kahar ti sabab anak kuring mah teu rumasaeun cenah. Mang Kurip jadi nyarita lantaran asa diheureuikeun ku Bah Jilun. Atuh puguh Bah Jilun ambak asa dilelece ku nyinining. Ieu Mang, abah teh sanyana mah geus asak badami jeung nyinining teh. Geus pakait ati pacantel hate, silih pihapekeun ti neung. Eta kajadian teh peuting kamari dihanapeun tangkal jamu. Harita nyinining terang-terangan daek dikawin ku abah. Nu artina mah saja tumut kana kahayang abah. Geus janji sarta geus paheut pasini. Yen abah rek buru-buru ngalamar sabab jeung jenisna mah geus teu kudu ditanya deui atuh. Tak kitu janji abah teh jeung nyinining teh. Nah, ayeuna bet jadi kieu. Ceuk Bah Jilun bari mureleng ka Mang Kurip. Terus melong ka nyinining anu kacida reuasna lantaran teu rumasa kaluar ti imah kamari. Ke Bah. Nah, da asa teu bijil ti imah anak kuring mah. Moal poho deui jeung moal samar sabab anyar keneh. Peuting kamari mah ti mimiti reup magrib nepi ka subuh anak kuring mah aya di imah. Pas sorena ngobrol, peutingna sare sorangan di kamarna tibra nepi ka isu. Tapi naha abah make ngaku-ngaku geus janji pasini jeung si Nyai. Ngimpi atawa kumaha ieu teh? Ceuk Mang Kurip bari neuteub. Hate jadi reuas ngadenge kitu mah.
Ngimpi? Teu ngimpi abah mah. Jangjina ge langit jeung bumi saksina. Kitu? Mun aya naon-naon muga-muga alam singa hukuman teh abah. Tak kitu janji abah teh jeung Nining, piraku make ngimpi. Ceuk Bah Jilun bari pepeta. Hate mimiti panas pikiran kaweur lantaran dicipta-cipta bakal bungah jeung bagja bet awut-awutan. Sedengkeun ading kacida bungaheunana lantaran ku ayana kitu teh geus yakin pisan. Bah Jilun taya bahan ditarima lamaranana. Tapi teu geruh ading mah cicing wae bari ngabandungan hatena wungkul nu cacarita teh. Keun sialah. Sina nepi ka jucungna rek kumaha alasan Bah Jilun teh. Puguhnya Nining mah jeung janji jeung aing tangtu we nu ditarima lamaran aing atuh. Kitu ceuk hate ading. Mani geus asa nyarek hasil da puguh sarua boga rasa jeung geus badami jeung Nining teh. Waduh, kumaha mun geus kieu ye? Keke labah kuring rek nanya ka si Nyai. Nah kumaha ieu Nyai matak bingung. Bapak teh mikiranana cing terangkeun sing bener nahanya geus fungsi pakait janji jeung Bah Jilun. Nanya geus ngedalkeun janji pas ini rek satia satuhu. Bapak teh jadi bingung ieu teh lantaran teu akur jeung pangakuan. Ceuk Mang Kurip bari ngareret ka anakna atuh geuwat Nining ngajawab. Teu rumasa abdi mah pa da ti beurang keneh ge. Aya we di imah boro-boro ngobrol jeung si Abah. Minta kolodog ge henteu. Peuting mah ulah diandel Pak, bohong si Abah teh eta mah hayang ditarima we lamaranana ngarep babari ngasupkeun pangaruh. Henteu teu rumasa abdi mah. Tah kitu ding Bah. Nah rek tetep dina pamadegan nu tadi. Kumaha mun geus kieu ye jadi bingung ka kuringna ieu teh. Ceuk Mang Kurip malik deui ka Bah Jilun. Nu harita keur ngahulang asa kapeupeuh puhu ceuli. Lantaran eleh carita jeung teu bisa ngabuktikeun da teu aya saksi. Muhun Abah mugi sing ageng hapunten we nya da geuninganan pun anak teh teu rumangoseun. Atuh sajabati kitu kuring teh nu jadi indungna nyaksian pisan yen si Nyai mah unggal peutingnya tara bijil ti imah sosoranganan. Sabab geus mineng di papatahan sangkan ati-ati mun bijil ti imah. Bongan baheula aya kajadian kitu nu matak moal wanian bijil. Ceuk Bi Oon nguatkeun kana katerangan ti Nining. Yen bener-bener teu bijil ti imah, atuh puguh Bah Jilun beuki bingung manehna eleh saksi. Waduh, jadi kumaha tuh ieu teh nya? Nasaha nu penting kamari ngobrol jeung Abah? Da yakin Nining kamari teh, malah malila ngobrolna jeung Abah, meuli sagala dicaritakeun. Utamana mah urusan maksud anu ieu teh geus asak. Ngan kari ngaresmikeun jeung sepuhna wungkul kitu tah. Ceuk Bah Jilun bangun handeul. Ayeuna mah beungeutna sepa era pacampur jeung kaget. Teu ngarti kana pangalaman nu geus kaliwat. Nya teu bisa magar kumaha Abah da bongan anak kuringna ge teu rumasaeun. Jadi kasauran Abah teh teu berlaku moal dianggap kuring oge. Wayahna perkara lamaran mah jawabanana moal bisa dibikeun ayeuna. Da kudu aya heula kasaluyuan jeung anak kuring. Ceuk Mang Kurip bangun nu bingung jeung seunggah lantaran cana naon geus loba piomongeun. Estuning matak bingung jeung matak rieut kana sirah. Ngadenge caritaan Mang Kurip kitu Bah Jilun tuluy nyarita. Ih atuh ulah wakasep harepan Mang taros we atuh ayeuna. Kumaha jawabanana? Abah teh hayang buru-buru rengse, ulah panjang teuing ngalamun hayang geura pugu cekeleunana babakuna mah. Ceuk Bah Jilun maksa. Nya mah ari sakadar naros mah ngan lamun waleranana teu sapuk sareng emutan Abah kade ulah benu. Da kuring mah teu bisa maksa. Moal Mang. Moal benu Abah mah. Pokona mah asal puguh we. Jawab Bah Jilun tegas manehna bener-bener hayang meunang kapastian nu yakin. Nah lamaranana teh ditarima atawa henteu. Mangga urang taros heula. Mang Kurip ngareret ka Nining memeh nanya ngahuleung heula kawas nu seungat. Tapi akhirna mah pok nanya ka anakna bari diteuteub antebna keur. Nyai, kitu ta maksud si Abah ka dieu teh. Maksudna teh rek milu mikanya ka hideep, kumaha rek ditarima atawa moal. Ku kitu ku kieu oge, hayang puguh ayeuna mah cenah, sok geura jawab sing tegas. Kanggo ayeuna mah kuring mah moal nampi lantaran teu acan niat boga salaki, sakitu we jawaban ti kuring mah, ceuk Nining tegas. Ka Bah Jilun teh kurang merhatikeun lantaran asa teu geunah kana hate.
Sakitu geuning bah rupina mah kadang ku abah oge. Mangkurip malik deui ka Bah Jilun. Caritaan Nining teh teu dinaon-naon deui sabab ku sararea ge kadenge komo ku Bah Jilun mah. Barang ngadenge jawaban kitu Bah Jilun ngahuleng. Jajantung asa murag bakat ku handeueul. Dina hate timbul rupa-rupa pertanyaan jeung ngancik rupa-rupa perasaan. Pagalo ngajadi hiji akhirna ngageduk dina hulu angen. Karasana seueul asa nyelak beungeut na pias panon beureum, era jeung ambek. Nyari geus puguh onaman mah. Cenangan sakitu nemalna teh. Satuluyna ngahuleng mikiran nasib maju wirang mundur wirang. Tungtungna ngajentul bari ngararasakeun peurihna hate. Ai lalaki atuh para mitra kedah nawa ate. Ditampa seuri, ditampik ceurik. Ditampa seuri, ditampik sila cenah. Mangkurip harita nyarita. Ya nuhun atuh ari kahartosna bah mugi-mugi ulah jaheut manah. Da kumaha atuh teu tiasa dipaksakeun ari duriat mah. Mun maksa bakal awon balukarna, mangga we ina mah calik-calik sing raos mali mah bari ngaleueut supados teu kesel teuing. Ayeuna kuring sajamariksa ka Jang Ading, bawaku nama bisi aya maksud nu penting. Ari lantaran katinggalna bangun aya niat anu geus diajam ti samemehna. Tah kumargi kitu, abah mah mangga reureuh heula. Ceuk Mangkurip bari nunjuk ka Ading, panon melong ka Bah Jilun. Mangga. Bah Jilun bangun lungse nyarita oge geus teu ngandung sumanget beungeut pias paroman alum. Nuhun atuh ayeuna Jang Ading naha bade aya pikeun saeunaon atuh ujang teh. Mang teh rada reuwas margi tara-tara Tisasari bet kasumpingan ujang dina kaayaan kieu. Kalayan salira ujang anu sakitu gilingna, mangga geura cabalaka ka Mang ulah bade ngaraos kagok atawa asa-asa sabab mun asa-asa mah masalahna moal beres. Ceuk Mangkurip bari neuteup ka Ading nu geus taki-taki rek ngajawab. Hatena ngarasa bunga sabab kagiliran ngedalkeun niatna pok ngajawab. Tuh nuhun Mang. Abdi teh asa di aku baraya ai gasik ditampi enggal dipariksa mah. Mangga abdi bade waktu balaka Mang bade ngedalkeun maksud anu tangtu. Niat nu nyata da memang pangna dongkap ka dieu teh aya nu diseja. Nanging sateu acan ngadugikeun masalah eta langkung ti payun saja nyuhunkeun heula dihapunten. Dina sabunaya ning kalelepatan. Boh ka Mamang, boh ka Bibi, pon kitu deui ka Nining. Margi abdi teh rumaos seueur kalepatan, seueur ngajaheutkeun kana manah kula wargi di dieu. Ceuk Ading nyarita tenang malapah gedang antare bangun geus taki-taki ti anjalna. Puguh Bah Jilun meningah heab hatena lantaran manehna mah asa rusuh. Dihampura pisan hari perkara kasalahan mah ujang. Keun bae teu kudu jadi pikiran sabab ari kasalahan mah teu di Jang Ading teu di Mang. Cigana sarua we pada baroga salah. Keun urang silih bebaskeun da geus kitu biasana. Ayeuna mah mangga geura wakca ka Mang. Nah kumaha maksud ujang teh nu sabenerna. Mangkurip bangun teu sabar hayang geura nyaho ka niat Ading da geus tangtu bakal penting. Nuhun Mamang abdi teh bebas ari geus dihampura dosa mah. Ayeuna abdi bade wakca bade ngedalkeun maksud anu geus dikemu ti tadi keneh. Ieu Mang abdi teh geus mikir beurang peuting geus nimang-nimang unggal mangsa. Dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun diitung untung rugina. Hasilna kuring teh boga niat nu yakin bade ngajukeun panglamar ka Nining manawi bahan katampi sejang geuring mikanyaa. Sakitu janten pokona mah hatur uninga sarta mugia katampi. Ceuk Ading bari pepeta nyarita bangun tenang teu asa-asa jeung teu kagok. Atuh meuni rumenghap Bah Jilun teh hatena deg-degan. Jajantungna ratug sok sieun Nining daekeun narima lamaran ti Ading. Tapi Bah Jilun teu loba omong cicing bae bari ngabandungan nu keur gunem catur. Oh, jadi begitu maksud ujang teh nya. Ya nuhun atuh ujang lantaran tali ge geus kasawang ku Mang teh. Tangtu ujang teh bakal satujuan jeung abah. Nuhun pisan ari kagungan emutan kitu mah. Ieu teh hiji ciri yen kapun anak teh loba nu mikanyaah jeung nu mika asih. Loba nu percaya pikeun dibawa hirup pabarengan dina ngawangun rumah tangga. Tah kitu pamadegan Mang teh ujang. Ngan perkara lamaran ujang Mang can bisa nangtukeun. Nah ditampi atawa ditampi.
hal ia kudu luyu jeung keayaan hate nyinining. Tah ku kituna ari perkara jawaban nama antos we heula urang patotoskeun. Ceuk mangkurip dari anak keur paroman marah main anak nu bunga hate. Ari sabab maksud ading mah asa cop jeung hate. Sigana teh doa pisan mun anakna dijodohkeun jeung ading. Tapi sabalikna pikeun Bah Jilun, kaayaan kitu teh kacida matak panasna kana hate, matak gegebegan jeung sesebelakan. Jajantung ratug sarta awak parangas tiri. Atur nuhun atuh mang abdi teh bingah namanya nguping kitu oge nanging terus engarengse mang saena mah ayeuna mah sakantenan mengpeung nginining aya di dieu. Janten maksud teh kitu tah sarta kalersahan nuju ngariung janten bade kitu bade kieu ge kesaksi ku sadayana ongko mah tere beres deui ceuk ading bangun gede hate lantaran geus boga angkeuhan pasti nginining teh narima ka manehna da peuting kamari geus janji pasini pasang subaya nginining geus kedal janji yen rek narima mun manehna ngalamar teh. Kumaha atuh para mitra mangkurip sabada harita narima katerangan ti ading. Mangga ujang da nya kudu kitu mangpun salse. Oge mangpun kumpul sadayana tangtu bakal kasaktian ku sadayana. Sok bandungan urang taros nginining teh. Ceuk mangkurip bari terus ngareret ka nyinining. Puguh kaayaan harita jadi matak lalawang utamana pikeun Bah Jilun. Sok sieun nyinining bener-bener narima kana lamaran ading. Ari ading ngarasa paur jeung inggis bisi nyinining teu narima mana temen erana. Atuh mangkurip rada salempang bisi anakna nyieun peta nu matak pika nyerieun batur. Tapi mangkurip geus nekad najan kumaha bae ge jadina. Hal ieu kudu rengse ayeuna ngarah puguh cekleunana. Nyai, perkara maksud jang ading ku bapa ge teu kudu dicaturkeun deui. Lantaran geus tangtu kadenge ku hidep. Bapa mangan sakadarek nanya ngarah hal ieu tereh rengse jeung puguh cekleunana. Sok geura jawab ayeuna nah ditampi atawa henteu lamaran teh. Ceuk mangkurip bangun geget. Kahayang nama anakna teh narima kana lamaran ti ading tapi teu wasa ari kudu ngolo-ngolo ka anak harita mah. Lantaran bisi matak jaheut kana hate Bah Jilun kasebutna ge nyolok mata buncelik meureun. Dahareupeun pisan nu matak ngan ukur digamarkeun dina omongan anu leuleuy satengah ngolo kanu jadi anak. Ari nyinining teu buru-buru ngajawab kalah ka ngahulang jiga nu malaweui. Pikiranana mah teuing kamarana. Da kumalayang kanu anggang atuh kaayaan teh meuni jempling. Sarerea jempe nungguan jawaban ti nyinining di luar beuki ti iseun lantaran jalma-jalma geus taya nu ngulampreng. Nu kadenge iwati sora jangkrik jeung gaang nu reang patemalan. Langit lenglang taya aling-aling bentang baranang mapaesan langit nu bulau. Bah Jilun kacida kasiksana lantaran hatena teu daek tentrem. Pikiran muter neangan akal. Sangkan bisa ngabejaan ka nyinining. Yen ulah narima kana lamaran ti ading. Tapi taya petana da moal bisa ku jalan kasar. Malah ku jalan lemes ge moal bisa. Tungtung na ngahulang bari dada pinuh ku rupa-rupa perasaan. Asana teh ngagolak bir godogan timah panas karasana. Aduh nyai gelising atuh sing karunya ka Abah. Ulah ditarima lamaran si Sading teh. Ya. Jadi si Sading Abah tinggal terus. Abah mah tarima we lah. Keun bae moal rugi kawin ka Abah ge atuh. Malah bakal untung sawah jeung kebon hektaran kabege keun nyai. Ceuk hate Bah Jilun bari panon melong ka nyinining. Jajantung naratug sok sieun nyinining narima ading. Ari ading leuwih tagiwur hatena lantaran katara. Nyinining teh jiga nu bingung jeung asa-asa. Rek ngajawab hararese mata kesel nu nungguan. Atuh meuni asa cangkeul panon balas molohok. Kesel beuheung balas neuteuk. Ka nyinining ngadagoan jawaban tapi nyinining kalah ka ngahulang. Teu ngajawab kana pertanyaan ti bapana. Antukna mangkurip jadi teu sabar. Pok nanya deui bari mencerong. Nyai, kunaon ngahulang bae ieu teh? Itu nu ngadagoan meuni keseleun buru-buru geura jawab, rek kitu rek ieu ge kudu puguh heula. Ngarah tereh rengse segala rupana. Ceuk mangkurip bangun teu sabar. Karunya ka ading nu ngadagoan meuni molohok geus hayang nyaho jawabanana. Tapi nyinining kalah ka ngareret ka indungna kawas nu hayang dipangjawabkeun.
Atuh jadi bingung bioon ge nu tadi cicing bae teh akhirna mah pok ngomong leuleuy naker satengah nu ngolo-ngolo ka anakna. Nyai geulis geus waktuna ayeuna mah mere jawaban nu pasti sabab hidup teh geus sawawa. Geus meujeuhna nangtungkeun hiji pilihan. Pek geura jawab nu jelas nah saha nu rek dipilih ku hidup. Nah si Abah atawa Jang Ading. Tuh ayeuna geus mano ngantosan jawaban, buru-buru geura tarimakeun. Ku karep mikanya teh. Ieu teh milik batur mah hese neangan nu kieu sok jawab anaking. Da mama moal nyarek wanita. Najan kasaha-saha ge kumaha hidup sabab nu rek rumah tanggana ge lain emak. Tapi hidup pribadi kitu ceuk bioon harita bari teu bolehna teu. Tah bener kitu anaking. Mun teu ayeuna rek iraha atuh. Ayeuna mah bosi Abah, Bojang Ading geus wakca walaka kalian terang-terangan ngalamar ka hidup pikeun dijadikeun batur hirup. Sok geura jawab. Mangkurip nanya lantaran geus teu sabar naker. Moh nyai lah, ngantos sanaon deui atuh mangga geura buktoskeun. Kasatia nyai ka akang teh piraku bade lali kana janji, ceuk Ading kapaksa milu nyarita. Lantaran banget ku teu sabar manehna boga sangkaan yen Nining asa-asa. Dan nurutkeun janji pasini moal rek asa-asa rek narima kalayan gasik kana panglamar ti Ading. Puguh barang ngadenge omongan Ading kitu sarerea ngajenghok. Utamana Bah Jilun sabab caritaan bieu teh netelakeun. Yen Ading geus kungsi nyangreudkeun tali batin nepungkeun deudeuh jeung tresna ka Nining. Kitu deui kudu sejen ka hartina teh kitu tangtu Ading jeung Nining kungsi patali janji. Geus badami ti samemehna. Tapi pikeun Nining lain deui ngarasa kaget lantaran can rumasa nalikeun janji pasini. Naon Kang Ading? Nyarios naon bieu teh? Ceuk Nining ngadadak curinghap. Panon rada molotot paroman bangun keuheul. Mohon apa nyai teh geus kungsi nyarios ka akang yen moal hese lamun dilamar ku akang piraku lali deui. Jawab Ading tegas. Sabab manehna ngarasa yakin yen geus kungsi ngobrol paduduaan jeung Nining. Har na iraha abdi nyarios kitu? Teu rumasa ngajangjikeun kitu. Amit-amit teu rumasa abdi mah. Tema Nining tegas. Manehna ngarasa heran. Heran sabab Ading jeung Bah Jilun nyebutkeun kitu puguh Ading meni ngajenghok reuwas andalanana nyalahan. Ke nah aya naon deui atuh ieu teh bat loba pisan nu aneh. Kumaha lalakon Jang Ading teh na geus der we de ngobrol jeung nu teu uni. Ceuk Mangkurip heraneun teu ngarti kana maksud omongan Ading. Malah Bah Jilun meni colohok bioon kageteun. Teu mang ayeuna mah abdi mah. Ngantos waleran nu yakin we nu penting manaha. Keun we engke ge urang ngobrolkeun upami sagarupina parantos beres. Ayeuna abdi hoyong terang heula kana kaayaan Nining nah kumaha geus simanah nu sanyana. Ceuk Ading bangun nu keuheul. Lantaran asa diheureuykeun ku Nining. Dari waktu tadi janji rek narima kalayan gampang tapi ayeuna bet ngomong kitu. Tuning matak nyeri kana batin tapi Ading teu nyahueun yen Nining mah teu rumasa geus janji kitu. Waduh, bingung deui bae ye. Nah kumaha masalahna atuh cecik atuh geura jawab nu bener anaking. Nah kumaha atuh ditarima henteu lamaran ti Jang Ading teh bapa jadi lieur ieu teh teu ngarti lah. Ceuk Mangkurip. Bari ngusap sirah paroman alum bener-bener bingung. Punten Bapak ayeuna mah abdi mah teu acan niat boga salaki. Abdi mah teu wantu nampi margi asa teu acan tetegana hate. Tah kitu Bapak. Jawab Nining tegas. Yakin teu narima kana lamaran ti Ading puguh we Ading meni ngahulang. Sungutna calangap bakat ku kaget panon molokok ka Nining. Siga nu teu percaya kana jawaban nu bieu diucapkeun. Ari Bah Jilun kumaha para wargi sadaya teu sirikna surah lantaran doana dikabul. Nining bener-bener teu narima kana lamaran Ading tapi Bah Jilun teu nemongkeun rasa kabungahna. Tetep ayem bangun sugema ngan ayeuna mah hatena jadi copong teu aya nu ngaganjel dina hulu angen. Tah geuning kitu jawabanna teh Ujang, punten we ulah benu. Da kumaha atuh duriat mah teu tiasa dipaksa-paksakeun. Najan palai ayeuna oge da teu tiasa maksa, wayahna we Ujang. Ceuk Mangkurip satengah ngagebah ka Ading nu keur ngahulang. Ngalange jiga nu malawul. Keke Mang, kuring mah kaget Mang na bisa kitu jawabanana nya. Nining teh kawas nu ngalinur teu sadar meureun ngajawabna oge. Ceuk Ading kawas nu keuheul.
panuju karena jawaban Nyining ari Nyining tengenaheun disebutkeun ngalinur teh lantaran maneh nama bener-bener teu narima kana lamaran ti Ading lain salah ngajawab tapi estu kaluar tina ati sanubari sabab bener-bener can hayang boga salaki pok nempar. Kang Ading ulah kamana wae nyarios teh sabab tadi teh henteu ngalinur teu ngimpi teu linglung sadar sagemlengna eta jawaban teh meunang mikiran kalayan asa moal salah moal nyalahan kitu ceuk Nyining paroman bangun keheul ka Ading. Bah Jilun beuki surak hatena bungah nu taya papadana mung hanyakal waktosna ka Bujang Seher.